Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyyah. Wa asyhadu anna sayyidan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Luar biasa acara nu diayakeun ku urang babakan Cipeuyah. Babakan naon? Bangkong. Cibangkong. Urang babakan Cibangkong. Luar biasa. Kembang api nage teuing beak sabaraheun. Lila ngamplopan kiai luar biasa 30 juta dibejakeun bisa fitnah ka Ki Muhyiddin, ngajar Ki Muhyiddin korupsi. Ki Muhyiddin mah jelema jujur, ngonangna ge datang ka pasantren kusabab ngareret pasantren uing keur dibangun. Ki Muhyiddin haat, wah ieu mah kudu gede mere kiai ieu. Itu sabab duit kiaina ieu mah teu dipake kana beteungna, tapi dipake ngabangun pasantren. Kitu. Hidup Ki Muhyiddin. Leutik awakna mah. Luar biasa pangaruhna mah gini. Mata kula sok nempo awak jelema. Nu penting mah awakna, penek asal etana we panjang. Cita-citana panjang. Bener tuh. Mudah-mudahan pasantren Ki Muhyiddin simbuki maju. Sebab boga cita-cita anu panjang lain kana teu balik we teh panjang-panjang. Sagala rupa nu dikaluarkeun ku urang dieu keur ta'ziman wa takriman kana sasi di Isra Mi'raj geunana Nabi besar Muhammad, pasti dibales berlipat ku Allah. Nabet pasti apaan matematika Allah. Dengekeun matematika Allah, urang ngitung 10 cokot hiji salapan, 10 cokot 5. Eta mah matematika babakan Cibangkong. Matematika Allah mah rumusna kieu aya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Saja manu ngaluarkeun hiji kahadean, ngadatangkeun hiji kahadean, maka ku Allah bakal diganti eta hiji kahadean ku 10 gantina. Jadi hiji digantian 10 cokot hiji 18. Apa nu hijina kahadean? Hiji kahadean pasti diganti 10. Jadi nu hiji jadi 10, nu salapan tambahkeun jeung nu 10 gantina jadi 18. 10 cokot 2 28 oon. Apa nu hiji kahadean 10, lamun 2 berarti 20, sesana 8 jadi 28. Teruskeun awas yang on deui. 10 cokot 30 berarti eueuh nu on tadi mah can ngarti. 10 cokot 4
40 genep tuluykeun 10 cokot 5 55 10 cokot genep genep puluh 4 10 cokot 7 tilu 10 cokot 8 82 10 cokot salapan hiji ngarti teh itu sih kan udah ngarti sih teh. Astagfirullahaladzim belek kene hiji kahadean ku Allah digentian 10. Jadi lamun 10 cokot hiji lain salapan panu hijina kahadean digentian ku Allah 10 berarti geus aya 10 sesana salapan hijikeun jadi 18 butaknya alah batan rangkeun ka budak TK sia teh balikan deui da kudu ngarti sia ngaji mah balikan deui Allah diganti 10 jadi 10 cokot hiji teh lain salapan 18 panu ieu teh 10 lain leungit sia teh kahadean mah jadi ganti 10 ku Allah hijikeun jeung sesana jadi salapan tuluykeun awas yang ngahulang deui ku aing katinggali nu teu ngarti naon nya teu ngarti ieu cek aing teh mata kula sok cileureun sia teh keur ngaji sing fokus jadi we si Sandi Sandoro si Narji disebut si Sandi Sandoro teu fokus ginung aku heula gitu balikan deui 10 cokot hiji tingali 10 cokot 2 28 tingali kokot aing sesek teuing banget kacidanya 10 cokot 3 37 10 cokot 4 ini kudu kieu aing berat-berat kieu susah nerangkeun kan urang belek mah 10 cokot 5 55 10 cokot genep puluh 10 cokot 7 tilu 10 cokot 8 82 10 cokot salapan hiji 10 cokot 10 100 tak kitu matematika Allah jadi makin loba maneh ngaluarkeun kahadean makin loba digentianana ku Gusti Allah tong diaminan da geus pasti nu diaminan mah nu can pasti modelkeun nu can pasti doakeun pajujun sing asup surga ta eta mah kudu diaminan da can pasti anu bieu mah geus pasti tiap hiji kahadean nu dikaluarkeun ku urang babakan Cibangkong ku urang Cipeuyak maka bakal diganti ku Allah 10 matak tong make kalkulator jelema mun sok make kalkulator jelema pedit hirup teh kopet bakhil kedekut keket mengkene mereka hese cap jahe ngopet daek ngising mungisang ngopet daek mayor tara mayar hayang diajar bareng jeung batur mung undur hayang biak pakaya mung ngaluarkeun bea hayang pangarti alim rugi kajalma kitu mah dicacat ku agama jeung ku nagara mun ceuk agama al bakhil aduwullah walau kana abida jalma pedit syatruna Allah sok sanajan tukang ibadah aya di dieu jalma rajin salat ka masjid tapi tara zakat boro-boro ku Allah ku jelema geus dimusuhan si tara zakat mau disebut si sok salat anggeuna si tara zakat bener teu aya jalma rajin zakat tapi tara salat kumaha jalma nyebutna si tara salat mata Quran ngahijikeun aqimus shalah wa atuz cek tukang ngaji wauna wau ataf al atfu bil wawi limutlaqil jam'i atap ku huruf wau nuduhkeun mutlakna kumpul jadi kudu sinergis ibadah ka Allah jeung ibadah sosial jalma alus ka Allah tapi goreng jeung tatangga salat ge mah ditarima aya jalma salat rajin tapi pasea jeung tatangga leuwih ti 3 poe maka teu jadi teu ditarima salatna matak eueuh dongeng zaman nu ibadahna alus goreng jeung jelema can kasup ibadah alus goreng jeung jelema mah ibadahna alus dibuktikeun ku ritualna alus teh ku praktek kahirupan jeung jelema na hade aya jalma ngaji daong di masjid gawena wiridan tapi jeung tatangga teu wawuh tah jalma teh asup jelema alus jalma kitu kaharte gitu matak alus ya guyub jadi aya tadi aya beja
pang bersatuna di dia urang babakan Cibangkong. Itu bunga turutan kuno sejen, amin. Itu ari jama anu alus mah tatangga nyeun imah alhamdulillah, tatangga maju dagang kita senang, tatangga meuli mobil kita bersyukur, tatangga meuli mobil alhamdulillah nuhun Gusti, tatangga abdi geus kabeli mobil peupeureuheun abdi can kabeli, ai tatangga boga mobil mah meureun bisa milu sakali-kali mah ka pasar kana mobilna. Kitu jelema celik putih celak herang mah bener tah? Ya mah tatangga meuli mobil maneh nyeri huntu, tatangga nyeun imah maneh nyeri sirah, tatangga maju dagang maneh muriang, tatangga meuli parabola maneh meuli paramek. Teu balen cenah hirup. Sok aya nu kitu aya, loba nu kitu loba. Salat da alus iri dengki kene jeung tatangga teu disebut jalma tukang salat. Salatna rajin tapi budak yatim tadi urus, tadi disebutkeun jelema beragama, disebut lagi Quran jelema nu ngabohongkeun agama. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Nyaho teh mane zaman ngabohongkeun agama, ternyata lain utara salat nu ngabohongkeun agama teh zaman nu sok menghardik anak yatim, zaman nu teu peduli ka jalma anu miskin. Kitu geuning kasup ke zaman nu salatna ge narakawel sabab alus salatna siga nu nya, tapi ternyata hasil salatna teu ngabuah dina perilaku kahirupan sapopoe. Matak ieu urang bahat ayeuna saeutik. Tong panjang-panjang ngajina sebab panjang jeung ponok amplop geus dibikeun ieu lah. Piraku sia teh ku panitia rek dicokot deui sia teh. Eta teh disebutkeun borok sikutan cek urang Jakarta mah. Mun cek urang Sunda mah naon? Pabeulit letah. Geus, ieu mah atuh aya hayang seuri atuh. Hayang tereh ngaji acarana ngayayai lila. Lamun hayang aing lila ngajina sing tereh acarana tong sekolah bating acara. Sambutan cukup we hiji tinu pangluhurna camat rek geus. Sia mah sambutan ngayayai panitia lila. Ulah ngaji sadua-dua hiji we cukup. Ngaji sadua-sadua sia teh. Pan uing teh na teh kudu balik isukan kudu ngaji deui isuk-isuk. Emang teu payu aing teh. Kudu ngalelentuk nungguan cangkeul aing bujur. Kumaha sih? Kok hayang lila? Aing rek naik teh pes parem deui. Rupa-rupa we cing teh ieu acara. Jolom masuk sia jujur siang ieu pinuh kieu ngadagoan saha sia sok. Lain GR lain sombong ge marek nanya bisi GR justru hayang bukti ngadagoan saha. Kita tadi teh geus hayang naik nya uing teh. Sarua aing ge geus hayang naik. Geus kesel aing teh tadi ngalakesakeun. Lamun aing lain tamu geus nyelentang-nyelentang we. Ngan di henteu teh kada boga etika, adhaif kal mayyit. Kitu itu dalilna. Ari tamu mah siga mayit. Dititah ka amsup ka Imam Muhyiddin, yes asup heula. Dititah asup ka masjid, diuk heula lila heukeun bae da uing tamu. Tapi ai tamu di pelako emang aing ge protes tadi. Mayit si mayit, banyak aing kudu naik panggung jam 2 piraku deui gitu. Gas, amburannya jujun nyaritana loma. Ieu teh nyarita kieu teh hayang eueuh jarak antara jujun jeung urang Babakan Cibangkong. Sunda boga bahasa loma. Ai loma teh memperakrab suasana. Sabab sok aya kadang-kadang jarak antara kiai jeung mustami. Uing tidak ingin ada jarak. Makanya tenang saja. Dulur uing jeung anjeun teh. Uing datang ka dieu ngan ukur duaan jeung supir. Tapi ku sabab kadulur heula kuring ka Bunda Mirfat dirangkas da tadi ngaji di Cimarga, kuring sok nyirurukna di PT Makrifat Wisata Mandiri. Kuring mah umroh ge sok sareng Bunda Mirfat. Sabab umroh jeung Bunda Mirfat teh lain naon puas aing mah. Puasna naon? Kabeh diudag napak tilas teh nyaan. Di Madinah batur mas semet Masjid Nabawi we jeung bake jeung Uhud ieu mah tepi ka Masjid Ijabah, tepi ka Masjid Fa'al Fatah. Terus muter umroh kadang-kadang sekali umroh teh 3 kali 4 kali. Biasana uingan 2 kali, ieu mah umroh teh tepi ka 3 4 kali.
jadi kerkuring kerjal jalma nu umroh nu acara ibadah anyar ibadah anu kakara keur boga hihijina sakalian ongkos makomo can karuhan datang deui alus kerkuring mata kuing oge rombongan sok dibawa ka dieu jauh-jauh oge sok nelepon we ka Rangkas sok ngabring we ti Rangkas cicing nama ti ditu pagi-pagi di bandara jamaah uing sok milu we ka bunda nah sababna sabab puas begitu jadi uing sok nyiruruk teh ka bunda jadi uing ayeuna dikawal ku bunda ku putrana tuh Asulton ngiring ka dieu jadi kuring mata kuring mah da basing teu dikawal ge uing mah bunga we datang ka mamana teh sabab naon sabab dulur kabeh oge baraya uing jeung ancen teh baraya dulur uing teh itu apa nini uing jeung nini ecet teh nini bener teh bener jadi baraya saha-saha dutu kuring datang ka dieu rek nepungan baraya uing alhamdulillah anu VIP di dieu anu tiketna di luhur tuh waduh itu pang tukangna katenyo tanya woi halo assalamualaikum ya waya 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 Kang Jujun tukang lalajo berarti sianya yes. Acarana peringatan Isra Mi'raj ajengan Muhyiddin dan jigana lamun Mi'raj mah ti dituna teh lain Isra kuna teh Misra gerasok kurang pikiran lamun Misra Mi'raj lamun Isra ka dituna lain Mi'raj I'raj gerasok ke diskusikan di pesantren Isra mah ka dituna I'raj lamun Mi'raj mah ti dituna Misra lain Misra sampai di amisan teh lamun Isra kadituna I'raj lamun Mi'raj ti dieuna Misra komo urang dia mah Isra Mi'raj beuki ngaco Isra mah Mi'raj lamun Mi'raj Isra nah ieu mah rada benar Isra wal Mi'raj heueuh lamun Isra Mi'raj sabab ro barisna jabar hukumna tafkhim tafkhim teh kanda Isra Mi'raj tafkhim lain Isra Mi'raj Isra Mi'raj lain comro atau berarti comra nggak saya tama kita ke orang diskusikan di pesantren bener teh lamun Isra kadituna I'raj lamun Mi'raj ti diana Misra sok pandangan ayat teh kalimana Quran anu Isra jeung Mi'raj dijikeun eueuh matak sok kurang diskusi eta jadi bahan diskusi di pesantren sok kumangke da hasil diskusina sok we teu naon ari ilmu mah kudu berkembang bener teh ulah stagnan sakikituna we kabelul teh kudu naik seeutik kudu motekar supaya set naik ilmu teh nambahan bener ilmu mah makin tambah makin karasa kurang bener teh ilmu makin tambah makin karasa hampang ilmu beki nama beki hampang beda jeung harta mah nambah teh beki berat boga mobil we pan hees teh rek hees kolotrak bangsat tugu beurit ka garasi teh majar bangsat teu tibra hees oge bener teh coba lamun harta mah lamun duit beki loba beki teh tenang komo neuneun duitna di imah tapi boga ilmu mah makin loba makin hampang lompat ka mana lompat ka ditu lompat ka di hampang sabab dengan ilmu hidup ini terasa mudah tenang lompat ka mana ge mun bodoh riweuh bener teh jalma bodoh kawin dasar bodoh pamajikan geus ka jero kamar imah cicing we cek mitoana teh janggra ka jero atuh pan si nyai geus ka jero kenging kitu Pak dasar bodoh naon atuh akad itu meunang mah datang ka jero kabeneran ranyangna make kulamu ditutupan kulamuna teh dasar bodoh ka mana jalan cenah nya ieu nu bodoh asna naek ka luhur kulamu hees di luhur kulamu atuh ngaganoy ka anak di pamajikanna nu geus sare hudang airat ngagayot ngagorowok pamajikanna teh ecek indungna teh di kamar sebelah keun bae atuh nyai da biasana teh ngada hadir si kehe teh celak tah tina teh kana irumpamanya apa atuh kumaha ieu nyak celakan cek bapana keun bae nyai da ngeunahna tah eta ai bodoh teh geus batak ulas jadi jelema bodoh mah jelema bodoh pan riweuh jelema bodoh ngadenge keterangan fadilah salat subuh atuh milu ta salat subuh aidar teh salat subuh kabeneran imamna teh hafiz Quran maca surat Al-Baqarah tah
2 rakaat atuh cangkel elke sekeng we. Nah hatena teh paingan padilahna gede dalila. Ori isukna teh salat subuh ngan meme salat nanya heula ka imam ka dieu ari kamari cenah imam maca surat naon anu panjang teh kamari subuh Al-Baqarah naon hartos Al-Baqarah teh sapi bikang cek imam teh ari ayeuna bade maca surat naon Al-Fil ayeuna mah naon hartosna gajah aduh punten imam abdi mah moal salat subuh deui ayeuna mah nah maca surat sapi ge sakitu panjang kok mau maca surat gajah itu teh jelema bodoh teh mata kula jadi jalma bod daek ngaraji meh teu bod jelema bodoh ini ka kota euy barang baik mau asup lift aya tulisan open gede-gede ting cok open teh mung aing mah sieun tutung cenah aya Cina rek asup di benyeng ulah ka jeros ya tutung camane kulit bodas ya open Cinana apaleun dah paling ge urang babakan Cibangkong asup kana lift naik ka lantai 3 ti lantai 3 anu turun urang irian berang-berangnya cek aing ge tutung itu ai jalma bodoh teh mudah-mudahan Allah masihan ilmu wengi ieu ka kuring jeung ka anjeun sadeatna ibu-ibu Isra hartina geus ngalempangkeun Mi'raj hartina taraje alat paranti naik Jujun Junaidi dia geus Isra Mi'raj dilempangkeun ku protokol uing lempang da geus ditita uing naik ka panggung kabeneran nerekel sabab jangkung panggungna ta ieu Mi'raj ngaranna jadi jujun dia cek bahasa geus Isra Mi'raj malam Jumaah Bapak Isra Mi'raj digeroan ku ibu keur nonton TV di patengahan Bapak lempang ka kamar Isra ngaranna ranyang naluhur Bapak naik ka ibu karanyang Bapak Mi'raj eta Isra Mi'raj cek bahasa ari Isra Mi'raj nu sok diperingati unggal tahun ku urang babakan Cibangkong naon Isra Mi'raj cek istilah nyaeta perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi di Masjidil Haram ka Masjidil ka Sidratul Muntaha bulak-balik nah gitu eta Isra Mi'raj nu keur diperingati ku urang di ayeuna geus etong diperpanjang eta mah geus urang mimitian ngajina urang Isra saeutik naon Isra teh ised ka jero pertanyaan kahiji ari Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka mana sok sia mulu rajaban unggal tahun sia teh bisa ngajawab awas ya Isra Mi'raj Nabi Muhammad tepi ka mana langit ka-7 teh di mana coba tunjuk uing naik pesawat tengah gedung ke langit salah Pak Jujun jawaban teu salah eta jawaban bakal ngondang di pertanyaan jawab kurang babakan Cibangkong mun aya nu nanya Pak Jujun atawa ka urang babakan Cibangkong anu nanya ari Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka mana jawab kurang babakan Cibangkong tepi ka Allah tepi ka mana Pak Jujun nah jawabannya pasti bener dijamin 1.000.000% bener nah buat gitu Jujun dionang ku Ki Muhyiddin nyawing datang ka dia ka Ki Muhyiddin menyawing dionang ku urang babakan Cibangkong uing datang ka Cipanas berarti pasti uing datang ka di Rasulullah teh Isra Mi'raj di Isra Mi'raj kan ku Gusti pasti tepi ka Gusti geus teu kudu salah titik sagede jebuk Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka Allah hiji tah rek diuk mah diuk we teu kudu ngagogorwo ka batur. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad Isra Mi'raj geus tepi ka Allah. Terus urang babakan Cibangkong menirame kieu memperingati Isra Mi'raj. Pertanyaan kedua, Nabi mah geus Mi'raj ka Allah. Ari urang memperingati rek iraha nurutan Nabi Mi'raj ka Allah. Ayo kitu nanyana atuh naek saeutik. Nabi geus Mi'raj ka Allah ari urang rek iraha pan lieur tah nya Pak Jujun lieur pan Nabi Muhammad mah Isra Mi'rajna make buruk ari urang make naon make buruk sarua Nabi Muhammad mah teu hoyongeun anjeunna wungkul nu tepi ka Allah tapi hayang urang babakan Cibangkong ge tepi ka Allah matak Nabi ngahaja wih Mi'raj dipasihan oleh-oleh ku Allah naon oleh-oleh nah alat Mi'raj nah abad nyebut alat Mi'raj pan dawuh Nabi as-salatu mi'rajul mu'minin kumaha cenah as-salatu mi'rajul ari salat teh alat paranti naekna urang babakan Cibangkong ka Gusti jadi urang babakan Cibangkong ge kudu nurutan Nabi Mi'raj ka Allah make alat ngaranna pertanyaan katilu sok sarolat urang babakan Cibangkong tara dur cong dur
dur cong salatna apa cong dur? Dur cong mah dur bedug ngong adzan cong salat. Cong dur mah cong salat lohor kares beres salat lohor dur bedug asar. Cing uing rek nanya dur cong dur. Dur cong mah awal waktu atuh kitu ari cong dur mah akhir. Lobana nu awal nu akhir. Aya nu salat lohor jam 1 setengah 2 can salat aya, jam 2 can salat aya, setengah 3 masih kene can eling aya, nu salat belang betong aya, nu tara salat aya, hadir di dia hadir aya jelemana aya kabeneran dangukeun ku cepil jalmi nu tara salat sopan teuing aing ka nu tara salat makin ngomongna dengekeun ku gegebir sia. Aya nabi bisa ngumpulkan sato nu bisa dikumpulkan ku nabi ngaranna nabi nu bisa ngomong jeung sato teh Sulaiman dikumpulkan sato teh neng ku Sulaiman mah ditaros ku Nabi Sulaiman mah hayam ditanya yam kok cager kokok mana sok syukuran ka Allah kokok kumaha syukuran mana kokok urang babakan Cibangkong mah ngarti hayam mah apaleun Nabi Sulaiman mah ngartieun ceuk hayam teh kieu nuhun Gusti abdi ku Gusti tos dijieun hayam untung teh dijieun ucing kadengan ku ucing nah cing ngomong atau ngamuk atau cing wih ngabunga we jadi hayam pan hayam aya soto ayam pan eueuh soto kucing mane sok syukuran tara cing sok kumaha syukuran mane nuhun Gusti abdi dijieun ucing untung teh dijieun teh dijieun anjing kadengan ku anjing tuh ngamuk atau nying yang bunga we jadi ucing mah pan sare dina kasur kadang-kadang dikeukupan ku dunungan mane mah sare di luar kahujanan keanginan aya bangsat ngagogong bangsatna boga bedil ditembak beja dulu mane sok syukuran tara nying sok kumaha syukuran mane nuhun Gusti abdi dijieun anjing untung teh dijieun bagong kadengan ku bagong malik ka anjing naon si anjing mawa aing si anjing siapa tuh anjing sok aya nu kikituan di dieu aya eureun eta nu sok kitu teh kalakuan bagong teh tong amak atau senagong uing mah bunga we jadi anjing uing mah da imane naon atuh nyebut aing geus bagong ulah sok kitu cek Nabi Sulaiman uing nanya sok syukuran maneh sok kumaha syukuran maneh nuhun Gusti abdi ku Gusti geus dijieun bagong untung abdi ku Gusti teh dijieun jadi jalma nu sok ninggalkeun salat. Jadi kesimpulanna jalma nu tara salat teh darajatna sarua jeung sing tarik ngomongna sarua jeung kadengekeun bagong ari pajujun ngageroan utara salat lamun aya di dia utara salat mending ngadua sia maneh ka Allah Gusti mending dijieun bagong abdi serius sabab bagong mah paeh mal ditanyana naon di harapan Allah manusa maot nu pangheulana ditanya di harapan Allah dina poe kiamat salat heula jujun salat amal sejen karek dihitung jujun salat teu salat amal sejen masing numpuk sagede gunung Krakatau mal dihitung hiji acan kabeh ka laut karena kadenya sarolat nu pokok salat mah bener tak masjidna aya di dia pinuh kosong jujur saya tong ngawadul sia salat berjamaah sok pinuh sok kosong kunaon kosong eueuh jelemaan jelemana memang ada eueuh di dia kamarana aya di imah aya jadi sarolat di im nah abet salat di imah normal jelemana teh ai normal mah di masjid pan anu lolong datang ka Rasul ya Rasul abdi lolong kenging teh salat di imah menta keringanan pedah lolong ku Nabi ditaros si lolong kadenge kene sora adzan ti masjid ka imam maneh ka kuping ya Rasul satungtung sora adzan kadenge kene ti masjid ka imam maneh salat maneh di masjid kanu lolong tita salat di masjid komo maneh barareunta syaratna asal kadenge kene sora adzan mun geus teu kadenge sora adzan pek menang teh di masjid jadi mun urang dia teu ka masjid berarti geus teu kadenge sora adzan teu make sapikeun di dia sorana nah bete kadengen berarti torek jadi orang babakan Cibangkong lamun sholatna di arimah wae berarti tarorek naon cenah dongeng nu torek teh pan uing mau dongeng uing mah sok diganggu ku jin ti baheula ti leuletik da uing mah jun jadi jin dan jun keur ngaji baheula sok mau obor sok ditaringalkeun balik ngaji teh ke babaturan atuh uing mah keur lumpatan sorangan teh pas parem obor belag-bag jin murungkut bari ceurik da usah saha teman teh bisa ngadoana naon karek bisa doa terek doa rek dahar dibacakeun doa rek dahar Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar bari ceurik ai beunta teh jin teh geus eueuh sigana jin mikir saprak jadi jin aing kakara aya budak leutik rek ngahakan aing sieun ternyata jin
geus rada gede mah uing geus disebut ustad ku batur teh eta mah beleg-beg jin teh 7 marolotot galak cing teh geus bisa maca ayat kursi baca ku ayat kursi karek 5 kali maca jin anu genep geus nyingka nu hiji mah anger molotot banal cek aing ieu bacakeun ayat kursi ka genep kalian molotot keneh barang keur maca ka 7 kalian jin anu genep nu geus eueuh daratang deui ngagusur jin anu hiji bari ngomong ka uing punten Pak Ustad ieu mah torek berarti nu torek mah boro-boro jelema jin oge teu sieuneuan ku ayat Allah bener teh jadi ibu-ibu salakina teh ka masjid berarti torek ai cara ngelingan jelema torek kumaha ditoel bener cetoel ke salaki maneh Allahu Akbar ngajedog wae toel pasti ngamuk naca maneh tuh akal ka aing sika ka jelema torek wae jika jelema piru wae kadenge sora adzan ku bapak kadenge normal bapak teh bapak ai dia sora adzan kadenge cicing wae atuh ka masjid kitu salat kitu atuh dakwah ibu-ibu teh ka salaki teh ulah uing we jeung Ki Muhyiddin tukang dakwah teh kabeh kudu dakwah bener dai lalaki tu dai mata ya dai ta lalaki awewe dainya kori awewe haji awewe mubalig awewe lalaki anta awewe lalaki kunta awewe Allahu Akbar Allahu Akbar adenge adan teh toel Pak adan ceuk sakinah heuh adan ceuk sadangdutan bari nage gerak ke masjid beras sholat mau sholat mau ke masjid erek sholat erek di mana sholatna di imam ngajeng-ngajengan ge di masjid laki mah mana di mah bapak gimana di imam berarti awewe atuh bapak ya makanya mau kena sholatnya mun kitu teu ngarti wae bom ke masjid mau bapak sok mun ke masjid bali bere deui ku mama sieuneuh lalaki mah teh dibere deui mah boro-boro teh dibere lalaki mah ngadenge halangan 7 poe ke jangar sirah teh pangalaman Pak Jujun heueuh lah baturan uing masa 10 poe halangan anak teh poe tinggal 11 noelan ka pamajikan mah teh hayu barang geus asup ka jero kamar budakna keur sare nu TK lah cenah sieun teu tibra cabut labuk na hiji tak teu hudang berarti tibra der ca isuk-isukna teh pamajikanana keur nyeun nasi goreng bari nyanyi malam dahsyat malam asyik sakina bari nginum kopi besok lagi trojo teh anakna lama-lama botak seorang penting teh lilir dengan tegeruh sing apik sia budak ayeuna mah palaur aduh bu sok geura mun dikitu hujan mah geuning ka masjidna tong eureun dawana ieu payung poek batre leueur mawa iteuk ceret mawa salin da masih ge teh pinuh lamun kitu mah bener teh sok kitu tara awe ayeuna mah geuning ka masjidna ge salat rek salat ka masjidna ge hujan bari nage bapana usum hujan mah di dieu we teh sarua keneh di masjid sarua di dieu sarua mending sempet kitu ngomongna matung ka masjid atuh pa mama keung di imah we salatna ari sia teh pamajikan setan keur masalah kita hoream terjadi balik kanan gerak balik ayo minta cai minta nginum asongkeun nginum adon nginum we aku Ai pestek pareum listrik ecek setan teh lanjutkan dengan episode berikutnya miti mah dieu mah aya naon Pak dieu aya naon kurang saena lain ka dieu sing deukeut aya naon hujan angin dodar gelap jaba proyek listrik jaba tiris ka dieu lah tamat tiris nitip curug kana bujal asupkeun curugna teh kana bujal pamajikanana pan proyek teu katempo asup pamajikanana teh bapana bade mah lain bujal ecek salakina teh tong cekcok deui lain curug jadi salah asup nu asupna lain curug kana bujal tapi cingir kana liang irung beh otakna kana teu baraleg wae di dieu mah Salat ya ke masjid siap contohan barudak sina ke masjid jang mana sok salat sok tara sing bener sok salat tara
salat ke masjid. Budak ayeuna kudu rajin ditanya salatna, sabab budak ayeuna mun teu ditanya teu ketat ke salatna bahaya. Nabi panitana ngadidik budak kita salat heula, murru auladakum bis shalah. Kita salat anak maneh lamun umurna geus 7 mun 10 tahun can daek salat kumaha cek Nabi gebung. Pajujun anak abdi mah 17 tahun can salat podaran. Pajujun anakna hiji nyeun deui. Kena naon goblok anak tara salat, bener teh? Budak ayeuna baru sarakola, balikna teh jam sabaraha budak teh? Jam 2 datang ka imah ditanya salatna daharna kumaneh ku indungna. Tuh da pitayeun wae maneh mah. Jarang-jarang kolot nanya kieu, ujang geus jam 2 geus salat acan atos di mana tadi sakola begitu lungsur abdi langsung salat heula meme balik. Heuh isukan marek nanyakeun bener teu maneh salat di ditu tuluy isukna ditalengteng ditatanyakeun ku indungna ka sakola nanyakeun. Mun aya keneh urang Cibangkong salat nu kitu babakan Cibangkong anu nanyakeun budak salat kali itu nang nalengteng nanyakeun tah ceuli uing tah. Mun aya keneh nu kitu tah ceuli uing. Tah ceuli uing. Teu ceuli ceuk sairung. Ayeuna mah geuning budak balik jam 2 bari bara baseuhan hujan mah hujanan uing ngabaheula aya hujan teh nyumput ngangiuhan heula sabab lamun baseuh isuk mah bisa sakola da seragam ngan boga hiji. Eta budak ena mah main perang leutak sagala rupa kan balik sakola teh balik ka imah teh barelok ditanya ku kolotna kunaon maju blok maneh kunaon ngajawabna teh make lagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jawab baseuh baju teh kunaon aku tenggelam dalam lautan muka dalam. Telat datang teh ka mana heula aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Ya Allah bong-bong teuing maneh aing nanya sabener-bener ngajawab make lagu nasib maneh kumaha mun mageus eueuh aku tanpamu bubuk raginang. Namun urusanana uing ningali jam maneh riweuh seteh ari ieu jam saha ditempo ku saha Mas Buloh masalah buat lo. Teruskan cius ini apa? Oke, saya lanjutkan. Itu merekam hanya 15 menit lagi. Sudah 15 menit ditutup kameranya. Dari sekarang 10 menit bukan 15 menit. Itu sudah setengah jam lebih. Batur mah ngakur setengah jam ajengan Muhyiddin. Langsung tita di Pareuman. Ya we ditambahan deui pek lah. 10 menit deui. Jadi 35 menit menang. Teruskan. Oke. Pokoknya jujun yakin urang dia sarolat kabeh. Alhamdulillah. Pokoknya malah mun teu salat ngerakeun kata mah mending kene menta paeh weh buru-buru. Bener serius amit jadi jalma secara sholat non bedana jeung bagong atuh serius yang ngomong sholat percayalah husnudzon uing mah goreng sangka urang dia mah sarolat kabeh. Teruskan eta ngajina teruskeun sholat teh alat mi'raj teh tepi ka Allah. Nabi Muhammad geus tepi urang ge kudu tepi make alat naon sholat. Pertanyaan katilu sok sarolat tara ceuk urang dia sok sarolat tuluykeun ngajina. Pernah teu urang babakan Cibangkong urang Cipeuya ku salat anjeun mi'raj ka Allah? Bahkan tengah mending tengah arti heula. Pernah teu aja ku salat aja ngapung ka langit jika Nabi Allahu Akbar mi'raj ka langit ka-7 pernah aja? Pajujun ngajina bekiriut lain bekiriut percuma aing dionang mahal-mahal ka dia mun teu mau ilmu pan kudu beda meureun ngajina bener teu harga mah pan teu nipu lain aing mah blak-blakan ngomongna ngerakeun aing teu ngaji mah bener teu kudu boga ilmu anu fresh anu nambahan pengetahuan bener teu. Waduh nyaan meuli baju ti Bunda Mirfat mah euy aralus masih mahal ge kan kitu nyaan euy meuli baju meuli korma di dinya mah alus nyaan euy meuli asin di tukang asin di Ciminyak ke si eta mah alus mahal si hargana tapi alus kan kitu manya uing ngajina ngadongeng Nabi Muhammad dijemput terus malaikat Jibril terus digugahkeun terus dicana ka sumur jam-jam atuh nyaheun atuh budak leutik oge ngadongeng eta mah. Teruskan ya serius ngaji resep wing wey tepuk tangan dulu untuk anda
luar biasa. Masyarakat 60-an ribu tapi aman, usum seri-seri, usum regep-regep. Tak iya pengajian alus, jelema alus. Panggungna masih gitu letik. Hebat. Bongkar deh si isuk bisi manjar diror. Itu masih gitu ya, masih gitu. Hebat luar biasa. Aing bisa turutan kau yang yang acara pesantren aing mekieu hebat, kreatif ya. Nyaan euy babakan Cipeuyak Tanjung Wangi Kecamatan Muncang Lebak mah gaul ternyatanya. Padahal presiden ting Jokowi ting lain di dieu. Ampura-ampura pernah teh salat Allahu Akbar pung ka langit Pak Jujun beuti lain lieur uing nanya pernah encan cek si ibu Pak Jujun nini teh salat teh tibu budak tapi kaboga budak tapi kata boga budak geus menopause geus teu bisa boga budak tapi kaina nini geus bubudakeun panjang umur nini teh jang Jujun sok salat ti leutik ti bubudak pi kaboga budak pi kata boga budak pi kabubudakeun tapi dacan pernah salat nini ngapung ka langit yang di masuk araraneh wae ngaji teh salat anjeun can ngapung ka langit berarti can tepi mi'raj ka Allah. Jadi nu bener salat kudu ngapung. Lieur Pak Jujun iraha atuh ngapung. Ece mah salat teh ngan ukur tepi kana sajadah we teh ngapung-ngapung. Nya nya salat eta mah mal ngapung. Da ngaranna ge eta mah salat syariat. Waktuna ge ditangtukeun, kiblatna ge ditangtukeun, rakaatna ditangtu, babacaanna ge ditangtu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tangtu waktuna lohor asar magrib isya subuh jeung sunat anu sejen. Nah kiblatna tangtu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang harusna ka Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram teh mun ti dieu lebah mana? Ke belah mana kiblat mun ti dieu? Kulon, wetan, kidul, kaler. Jadi urang dieu mah malikna kudu ka nah abad kudu ka kulon sabab Ka'bahna kuloneun babakan Cipeuyak babakan Cibangkong. Jujun mah genep bulan ka tukang salat malik kawetan. Nah abad kawetan Pak Jujun apan uing cicing di nagara nu belah kuloneun Mekah ngaranna Maroko. Aing malik kawetan, aing urang babakan Cibangkong mah ulah salat malik kawetan. Hayo jiga aki-aki ti Garut balik ti Mekah salat malik kawetan. Cek incuna teh, "Abah, ngaku naon balik ti haji salat jadi malik kawetan?" Dengan gayanya si Abah ngajedog si macan ka Mekah. Di Mekah mah salat ka mana we malikna bebas. Nya di Mekah mah ka mana malikna da nu kuloneun Ka'bah kawetan, wetaneun Ka'bah, ka kulon kiduleun Ka'bah. Kakaler kalereun Ka'bah ka kidul da kabeh wajib yang hareup ka kiblat syariat ngaranna ka babacaanana tangtu Allahu akbar kabiro aya pek amu Allahumma ba'id baini pek teu kudu ribut gara-gara babacaan. Pertanyaanana salat eta geus tepi ka Allah acan boro-boro salat di masjid di dieu boro-boro salat di babakan Cipeuyak salat di Ka'bah tepi ka ditu can tepi ka Allah karek tepi kana batu hideung anu pasagi opat ngaranna Ka'bah. Pan aya urang Cianjur Selatan ngagebug uing di Mekah ngobrol da bari lempang teh salat bareng ieu Ka'bah di jajaran ka hiji da ngagebug nyaan cenah jang ayeuna mah akang teh salat teh nyeri teh digebug aing berarti si eta salatna kamari teu nyaan. Penasaran malik nabet nyaan kang apan Ka'bah na katempong. Jadi marukna bareng datang ke Mekah terek nyembah ka fal ya'budu robba. Tah geuning ngafal geura ibadah ajeun ka pangeran ieu bae tul. Jadi lain titah nyembah batu titah nyembah pangeran nu kagungan ieu bae geus tepi ka Allah acan. Acan salat nu 17 rakaat lohor asar magrib isya subuh ditambah ku sunat-sunatna karek nepikeun tarang urang Ciminya kana sajadah karek bisa nepikeun tarang urang babakan Cipeuyak kana sajadah tuur tepi kana saja
dampal leungeun tepi kana saja, dampal suku tepi kana saja, geus tepi ka Allah acan. Terus nu tepi ka Allah naon? Babacaanna Pak Jujun karek tepi ka makmum imam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, beut ngajawab amin. Sabab kadenge berarti babacaan mah kerek tepi kana ceuli batur. Nu tepi ka Allah mah lain eta, nu tepi ka Allah naon? Nu tepi ka Allah mah zikir ka Gusti Allah, hate nu eling ka Gusti, ngaranna cek ahli tasawuf salat torekat. Ai salat torekat salat naon? Lain salat jawarih, lain salat awak, tapi salat kolbu. Yang harepna ka mana? Yang harepna ka Allah, lain ka kiblat syariat, tapi ka Allah. Waktuna ditangtukeun henteu satungtung nyawa aya dina raga, di dinya kudu salat. Tetep kudu aya salat. Nu salat lain awakna tapi kolbuna. Jadi ieu nu salatna zikrullah. Di mana dalilna? Wa aqimis sholata li dzikri. Adegeun salat keur zikir ka kami. Wing rek nanya, salat heula dikir heula. Salat heula dikir heula. Geus salat terus aing nyaho dari maksud ku urang dia dikir teh wiridan. Eta salat heula dikir heula, ngajawabna kompak. Dikir heula, salat heula berarti wiridan. Wiridan mah salat, geus salat terus dikir. Wiridan maksudna beres wiridan tuluy kaluar ti masjid, nu ka kebon ngebon deui, nu ke dagang dagang deui, nu nyupir nyetiran deui, eureun dikirna? Jawab tong sieun salah. Eureun dikirna? Paingan atuh di kebon nampolan wates batur da eureun dikirna. Paingan atuh keur dagang ngabohong dagangna da eureun dikirna. Paingan atuh keur digolodog batur jeung tatangga ngobrol ngomongkeun kagorengan batur da eureun zikirna. Paingan pejabat ngajedog mimpin rakyat lain jujur malah ngabangsat duit rakyat da keur ngajabatna eureun zikirna. Bener teh? Salatna eureun, zikirna teu meunang eureun. Justru maneh ngadegkeun salat teh keur zikir. Hartina lohorna mah beres, ti lohor ka asar zikirna teu meunang eureun. Salat lahirna mah eureun, tapi salat batinna teu meunang eureun. Di mana salat batin? Di dieu ayana. Naon eta? Mik diketrokan. Balikan deui. Eta teh naon? Mik diketrokan lain bedung. Tapi kunaon uing ngetrokan mik? Na bet di dieu. Henteu di dieu. Komo di dieu mah, tapi bet di dieu. Sabab dititah ku Rasulullah na di dinya. Dawuh Rasul dengekeun, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa teh di dieu, di dieu, di dieu. Tilu kali na hadisna ge. Bari Rasul teh masihan isyarat na hadisna teh 2 ramo hanapeun susu belah kenca. Geura sok ragap susuna. Nya kumane mah nya ku urang teh renteng komo nini mah. Kamari di pengajian anu ngagorowok nini Pak Jujun di dieu sumuhun ceng teh ni. Da ieu mah susu nini ngaplek kaluhurkeun heula. Kaluhurkeun heula. Sok engke uik di dieu coba bari ngagoler nya ragap hanapeun susu belah kenca simpas. Aya nu deg-degan di jero. Naon teh? Jantung. Naon teh? Jantung berdetak, detak ciri jelema hirup teh lamun jantungna masih keneh dek lamun jantungna geus eueuh eta berarti paeh. Bener teh? Aya jelema gering dibawa ke rumah sakit teu sadar ngajepat teh 2 tahun di rumah sakit tapi make alat deteksi jantung. Gini sok aya alatna titit 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 tit nah sarari oh nya ganti tutut. Iya teh nu bener titit apa tututnya? Angge saya titit kumaha sia werek mikir naon ah.
da aing mah niatna ge keur nyapertikeun alat pemacu jantung. Titit 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 kitu grafikna ge kitu nya. Eta teh ciri eta jelema teh hirup keneh matak disebutna ge karek koma. Masih geus 2 tahun ngajepat aya keneh titit titit teh disebutkeun pae koma we. Lamun tiba-tiba tit titik tadi mah koma, lamun titik pae. Ngerti maksudnya? Ngerti? Jadi sepanjang jantungna berdetak eta berarti hirup. Sekarang saya nanya, ari ucing hirup jantungna jalan? Anjing hirup jantungna jalan? Domba hirup jantungna jalan? Berarti kabeh alat pemicu kehirupanana jantung. Pertanyaanana, ai jantung urang jeung jantung ucing hayang disarwakeun ku Allah henteu? Hayang sarua jantung maneh jeung jantung monyet? Hayang disarukeun jantung maneh jeung jantung anjing? Hayang beda teh? Hayang beda? Kumaha cara ngabedakeunana? Jantung maneh mah ulah ngadetak cicing atuh, detak jantungna kudu aya zikir di jerona. Matak zikir tong diteuneun di luhur menara masjid. Allah diteuneun luhur menara masjid ngajeblak pa gede-gede. Dijieun kaligrafi tapalkeun dina tembok. Jadi nu dikirna teh tembok jeung menara. Ari hate jelemana paroho ka Allah, pahat Allah dana hate, talkinkeun Allah na kana hate, laqinu mautakum la ilaha, talkinu maut ku kalimah la ilaha. Mana nu maut ta ieu nu pae teh tah, lain nu ngajepat sahosan ta ieu nu pae tah. Tuh nu nangtung, tuh nu diuk tuh nu ditukong tuh nu deket imah. Tuh deket kanang kanang nah tuh tau tah di lantai 2 masjid tah nu dihandap tah nu dariuk di panggung tah nu keur ngomong nu pae pajujut mah geuning nyebut pae sakitu capetang sote bibirna tuh tunjuk sote curugna bedas sote soratna nu sok modar mah hatena geuning buktina maneh salat hate ka mana meuni. Allahu Akbar kabira. Ai bibir ai hate duit 10.000 kabana. Sok sia jujur saya sok aya nu kitu tara. Allahu Akbar cek bibir subhana rabbiyal azim cek hate asana ada dompet. Sami Allah dakwahna dompet mah catatan hutang doang. Allahu Akbar subhana rabbiyal. Oh, inget dijajankeun ku si Dede ka warung. Allahu Akbar robe firingan 3.000 7.000 pamulana ka mana nya. Allahu Akbar dina laci kitu. Allahu Akbar at-tahiyat dawan laci Bang Gusti ka mana tuh 7.000 pamulana dipake malih seblak papan lumayan samangkokeun. Assalamualaikum. Oh, inget dipake mayar hutang ka CEE. Aya nu salat bari kitu hatena. Tah eta salat sia teh modar teh. Salat sia teh modar teh. Ulah ngarasa hebat eta salat teh paeh sabab awakna wungkul ungket-ungkedan bibirna wungkul geger nyeman hate maneh modal boro-boro salat di masjid di dieu salat hareupeun Ka'bah disebut ku Allah lain keur salat keur heheotan jeung keur kekeprok lain cek Quran surat Al-Anfal baca wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Jeung maranehna teh keur salat sok sanajan salat hareupeun Ka'bah kecuali keur heheotan jeung keur kekeprok. Jig init ka Mekah taroskeun ka bunda mah sataun bisa 4 kali ka Mekah bahkan 5 kali 6 kali ka Mekah sabab tiap sasi aya angkat sok dibimbing bayangkeun 6 7 kali sataun geus teu kahitung ka Mekah pangnanyakeun ka bunda aya teh nu salat di Mekah bari heheotan eueuh aing kamari terakhir tak ka Mekah tabukna ge can pati jabrik di dugulan di ditu tuh. Tapi alhamdulillah disebut kasep aing bukit teh. Entak sigana merek ponok buk teh disebut kasep. Buuk gurugulan. Uing salat unggal lain salat. Uing unggal umroh unggal di Mekah neangan jelema salat bari heotan eueuh pikaena ge teu manggihan. Jelema Allahu Akbar. Kunaon sareri jeung nu apal? Coba nyanyi, saya nyanyi kabeh. Nu apal teh nyanyi nyeri huntu aja. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini.
Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Sakit, sakit, sakitnya tuh di. Apal KB baru nunjukkan saku udah 13 duit menunggu salakina taruh di bere balanya. Bawa nu salat kieu, Allahu Akbar. Apal dewe mana? Da aku mah apa? Cuma seling. Meni kompak supaya orang dia. Si orang dia marah rajinnya. Data darus nage rajin Pak Jujun, luar biasa nuhun. Qul huwallahu ahad. Luar biasa. Qul a'udzu birabbin nas. Hebat. Qul ya ayyuhal kafirun. Hebat, berkah ya kampung teh kieu mah. Qul a'udzu birabbil falaq. Luar biasa, berkah nuhun. Kabeh ayat tina qul apal kan luar biasa. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Bisa kita cari cing. Oh, nu tadi mah kuliah we bener apal teh nya. Atuh anak aing nu TK bisaan. Bina-bina ih aing mah aing ku ayat kuliah kulhu. Aing lagu apal kabeh. Matahari mata sapi yang menggantung di langit. Ya ya. Dengarlah aku suara hati ini. Lagu-lagu ya, lagu eta teh. Sate teh. Cing. Dengarlah aku suara hati ini memanggil namamu karena separuh aku. Kalian luar biasa. Apa? Kenapa kamu kalau nonton dangdut suka aja bilang apa? Walu ngosot sih lagu mahnya. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta untuk menengok mengendarai apa? Atuh Pak Jujun komada cete resep hiburan. Atuh kan bae halus dalin teu meunang hiburan ngan ulah kitu sia mah ari Quran ngan aparte kuliah kulhu teu naek-naek. Ari lagu timiti lagu baheula pika lagu ayeuna ayat teu gablek ka era saya teh ku Allah juring. Amit-amit sih. Cing atuh naek-naek saeutik atuh sapoe saayat maca Quran. Diapalkeun pan satahun teh geus apal 365 ayat. Ieu mah amit-amit lagunya kabeh. Ai Pak Jujun eta apal aing mah Quran 5 juz mah katalar. Nyanyi apal. Ai maneh? Kade ulah kaleulewihan nya. Bu, atuh Pak Jujun resep resep hiburan. Nah pake atuh kana ibadah. Bener tadi uje baheula geuning almarhum bisaan. Lai panggil aku si Jabla dipakai lagam sholawat ya Rasulullah salamun alaik halus wing dah pemuda idaman yang sok dipakai lagam sholawat pemuda idaman jadi pakai lagam sholawat kayak metar ngalagu eta ya Nabi salam alaika gitu atuh ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika kan genah isi hoream salawat Allahumma sok ganti logam kereta malam bari nyang bari maca baca bari nyamal ya Rasulullah
Ya Rafi Asya Adfatayaji Ya Uhailal Ju mungkin berkat dari solawatannya mau naga bener bawang naga dekene tutuan jugit jagit jugit jagit jug salah kira nolol kalawang dapur awe awe mata dengar kalongun aing jelema loba kieu mah tiap ningali jam terus nggak capek sani capek kembali Pak Jujun capek karunya teka Jujun Jaro mah meuni kieu-kieu teh boga rakyat teh Pak Jaro sigana ajengan pae ke kajeun teh urang dia Pak geus tong ngomong sia odah ngomong si Maesaro si Maimunah tangarene bisa ngaharewa sakadengnya sia bieu si Maesaro jeung si Maimunah aya sobat dalit sia eta mah moyan ge bareng Maesaro moe sira Maimunah moe maneh tang ngomong sia be kadenge sia masih ngaharewa sakadenge celeing mah jiga lentah tapi kadinya ngomong bae atuh udah dibayar kitu sia kadenge teruskan tepikeun ka pika subuh astagfirullahaladzim emang aing golek pika subuh ampun tapi nadina sih. Oke, saya lanjutkan kamera semuanya tutup HP tutup. Oke, thank you.